Untungnya orang sama ini kabur. Atuh udah pernah orang teh kamari teh hayang keneh. Sarua hayang keneh. Maneh tuh ngajak balik wae ka wani. Lain gitu mana orang tiluan batur limaan wanita. Sing sabarang mah. Udah kumaha deui euy. Era anjing orang jadi era euy ana teh Ini kabur sagala. Saya tahu make ilmu sok anjir orang kuat ka eleh. Coba sih eta mah. Nyeri angen. Pasti teh boga ilmu teh. Euy teh dibijiekeun euy kesempatan kamari teh Diajar. acan kayak kira. Orang hayang diajar ilmu. Euy nya kasahanya euy. Tah kamari si Tarsan yang bisa leunteu Nya Starsa kamari Yo dia wae sok. orang pikan mentah kabeh geuning. Aduh, mah bisa ada sih eta. Mun aya mah sih orang diajar ka si eta. Jabo golongan Ciboran boga dua anjir boga ilmu teh. Di muka mah di bawah si Tarsan teh. Jadi si adingnya si eta bisa ngalungit euy. Urang sok urang mau hiji acan nu boga ilmu. Da urang mah atuh euy mangpaatkeun kieu hungkul. Nah, tadi pengaku nih kemarin ge. Euy. Kapan ningali si eta ngaceng deh ge soak atuh. Kumaha? Kamu nu si Tarsan apa mah nu. Heeh, kelas pokona mah. Urang neangan ah Starsa ge mah. Aya sama si Wardi si Odang. Ku teuing euy si Odang mah cenah mah geuning ka mana geuning nyaba ka mana si Odang teh geuning. Bawa kasih Nyabarkeun awe eta sih euy juga nama. orang wadonya aja teh. Jauh euy urang ti dieu ka wado Sok curhat peribahasa Di jadi dia ka wado. sok teh jauh atuh ti dieu ka wado teh. Ini meunangkeun di mana sih eta urang wado euy panggilna di mana nya? Dia teh nu micet. Nah, jeung micet ting Leuwih nya. Si Wardi kemana si Wardi? Si Wardi ka mana? Eta pencok yang mana si Wardi? Tuh si Wardi teh bawa pas keur di saprak ti geus onangan teh can pernah ningali deui sih si Wardi teh dek mah Baru sebut. Cara baik deh gitu nya. yang sangla di Maranda euy ngah si eta mah ngawal urang mah Makanya orang menjadi tiluan gitu ya aduh. estari isunya si eta doang teh euy Era golongan Ciboran gitu. oh yang mun aya si Wardi jeung si Odang mah kamari da moal eleh teuing atuh kamari ge urang dituluan Buat kaburnya. Dia pernah bah naon atuh aya nu kosong selek eta wae nah tiris. Kanta lieur mah teka jalu teka bikang selek lieur pisan Duh, orang mah bingung we kuning melati. heueur kunaon deui atuh si melati mana yang asal lieur Disaprak si eta di tenggelan. Jadi jarang panggil jeung urang eta. sieun moal kitu Pikiran wae urang ngapeuting. nah salah bae udah pikiran sagala. Atuh jang da gara-gara maneh ke jeung di tenggelan eleh dingerakeun ceurik. wah sok sarua eleh kamari era aing mah Coba ngajak kaburnya. Ngajak kabur. Saya boga ilmu. Noleng ku ilmu udah bisa eleh atau ku biasa ge. si melati jadi can menang di enak kumaha teh kade ka tikung si Burhan Oh, udah kamari. Bawa beja deui saya teh si mati teh. sing sabar we jang lah geus pokona mah gitu lah Loba nya we nya. loba nenek kayak orang niat nah urang sugan di lembur si Odang aya sugan Heeh nya. Sodang kuat nepi ka beunang ka orang wadok gitu. Bocahnya pinu micet maneh. lieur sama micet Tinggali si Aburhan mereka do gerak ka urang. Aduh meni romantis gitu. Buburi nyayan aing mah meni sarerab kieu. Nah, si Aburhan bobohan ka maneh? Teuing atuh geuleuh urang mah mending si Topan mi alay kieu sok memerenu kieu ulang tahun. Sok atuh buka kadona lain kalau gitu. Bah kasina ge meukur bondo aing mah. Yo mah dipakeun di imah ungkul jang sare udah nepi ka potong. Ya surat. Sok baca dulu. Geuleuh aku maneh we. Urang mah geuleuh ieu Baca atuh bacakeun. Embung aku maneh tah? Embung. Beuning urang mah. Piconon eta mah kertas mah. Geuleuh dia alay aing. Karunya ih. Mending si Atopan aing mah Baca heula ulah kitu. ada geuleuh per kieu tulisanna oke happy birthday cenah. Ih bae, so sweet. Ieu atuh jang maneh. Embung Kajong ieuna. penghargaan ka nu mere. Geus atuh ngomongkeun si Aburhan lieur mending ge urang Tong kitu maneh teh mati. Yeuh nya. Aya lampit hoe meja mah da meja makan aya nampik bae ulah beri jeung moyokan.
Tah, dangukeun. Nya tuh nya orang tutupan dia era. Era hese euy. cing bener atuh. Ini napal. Sok atuh urang ulina naon? Naon atuh? Bos, enak mending nyapungun dah. Boga gitu orang layangan. Boga. Mana? Mana sok? Tah eta urang wasalang layangan. Oh, nak uing Anjir, kalau bang tadi. gitu. Oh, saya meuli eta naon ya. Rek dagang mana mah. Oh, ayo atuh lah. Mana gogolongna? Tah ieu gogolongna tah. Hayang nu gede aing mah. Bukan ya. Euy, mumpung caang euy can hujan ya angin gede ngeunaheun. Ieu tuh. Nah, ayo dan kan. Dieu, kudu dieu. Mana tuh? Ayo. Oh, itu tuh pabelah ditu tuh juga ngeunaheun euy. Abang. Angin mana ya? Abang. Mana yang angin euy? Tadi tuh sih angin. Tuh. Tuh, pangapungan kemana tuh itu tuh? Tebakuk nu sok apungkeun angin gede kieu. Ah, Acan ya acan. Gaskeun. Sing balai gatuh. Jago ya. Oh, iya bisaan euy. Kalau mereka mau cadangan pa dia atuh. Ada eleh ah. Bisaan euy si eta euy. Musuh mana tinggal kade atuh. Eta kenyang betot. Nah, sok beraku eleh malah. Berakeun yang semua gelut eleh, beraku ngapungkeun eleh. Jago adek ngapungkeun. Sok atuh. Rabe tuh semua topi pit mah. Oh, aduh. Aing teh mawa euy, aduh. Eta kade kesasar. Eta kade. Ya, saya. Eleh sama balik. Saucap-ucapna ya mah cuma. Jeung teu naon-naon Sok atuh. Haji kado pamikiran kaci padang ka kesamana. Hayu urang sindiran pangbeberah kana mana. Tah bener, urang oge boga. Sok. Bieu saha nu kalebak bajuna meuni kuleuh. Ieu saha nu can ibak bauna meuni dugi ka dieu. Ngahina ya urang ge boga ya urang ge boga jeung Boga mah can mandi bener. Cicing, cicing. Ya, nyekel piring nah hati balik saganu doyong kahujanan mumpung urang aya milik sahanu hoyong di jajanan. Ayo. Eta mah si sindiran hungkul. Ayo. Ngomong ayo. Wah. Ayo aja dia. Aya 5.000 Atuh meni mah raksa hayu tuh. Ayo. Kadaya. Ayo. Anjir. Ya. Aya ka mana? Wah, tara ulin yang urang ya, nah. Aya amangna aya nama sok sareng golongan yang melati, aya nama amangna. Aya da sok aya we di bumi neng mah sok arang yang melati we didinya. Paing antara ketingali. Golongan si melati gareulesnya, Neng. Nya tuh ada istri. Tapi gulisan kena si Uis anggar eta mah biasa wae kurang mah. Sedih masih Ois Wah, si Ois bogaan ka Bogo. Orang wadot orang mana itu teh? Urang wado, si Uis urang wado. Ya ari aduy kamarana masalah layangan teh kitu meuniasa aya kadarieu. Mau dilang layangan si eta si. Oh, hilang teh tadi ya. Soalnya keburu. Oh, atuh menyelila pila ka hareup Mau hujan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila tuh. Oh, bos sing layangan teh yang usum cenah. Wah. Makanya itu Tujuan lo Bandung ngapungkeun ngalili. Oh, sekarang marwar roda geus usum boleh teh tadi ka eta serba bisa. Serba bisa. serba bisa gimana? Serba bisa lah. Lebah kita toko serba bisa. Oh, jalan ke mana wae boleh? Kadinya ke serba bisa tuh ke Alpa nih. Jangan ke apa? Eta pira ka hareup make jauh-jauh lah mana. Terus sing kalau ditu nyaing ka ditu nya ka serba bisa aja. Bisa. Terus aya teh Pos teu usum. amannya teh usum panena usumna tuh Oh, layan. tuh geus beak we stokna ini. Capek geus numpang. Haus cai teh. Oh, temawa. Mana tuh beli layangan itu buka duit meureun. Oh, sing tadi pan si Burhan minjem duit ka dek. Alah. Eta modal pisannya si Burhan. Minum ke Kamu nih ngerakeun euy. Teuing ya. Kulit kado gitu jadi mau gede teh. Hanggo saha? Nya ka melati meureun. Aduh. Pan kemarin ulang tahun melati nih. Bener ya. Pantesan si Burhan nitah nganter ka urang meuli kado euy. Oh, nganter ke mana? Oh. Nang Ai duitna mau nginjem. Aduh.
Lain nih ya pun pisan. Eta mah asli tengah modal. Anak buah teh. Ah, teuing euy. Ngerakeun si Burhan mah. Ini ngarakeun eta mah tuh. Bang nyium itu ngantur deh. Dek mah. Ada ayeuna kemana nya? Apa meuli? Do beli mereka do teu boga duit mah nyieu mana berapa ya? Oh, lain ya pisan aing. Uing mah mun mereka do teh kudu meuli, tara meuli sih tara boga duit ah. Oh, orang kayak bunga we, eta weh make daun kahitutan. Iya, kebayang pas dibuka langsung mau hitut. Dai, kamari teh uing teh ka wado. Pengen ueuh Heeh, pantesan pannya. Nya urang. Telat nyanyinya. Urang teh kamari teh ka wado. Di jalan panggil jeung si Euis. Alah anjir kamu bawa uing geus ya. Aduh kumaha. Ngobrol saeutik jual mikeun surat merendah keur maneh itu. Wah, Eta masalah kamumet. surat cinta malah di bawah teh. Oh iya tah, iya. Sok ieu jera Baca buka. wae Sok teh. atuh baca. Ah ulah nyaho malah ya. Bae urang meureun. Gitu. Kira orang berbalik ke lain we. Nah, udah ini maca atas maca surat asa jadi galau gitu kunaon. Kamu teh ka buku mau senang ya. Kudu naon ge? Jual hayang balik. Mereka mah si itu jeung lalaki teh. Entu sorangan da. Si itu cenah si Ois mah. Semua pilihan deui. Alam. Sobat amyar. Udah tinggal lagi orang teh pas ulang tahun si Ois ya. Orang teh ka wado sih. Tapi orang teh ka wado teh datang boga motornya orang teh nu angkot seberapa kali numpak euy kumaha angkot teh. Oh, Pas kawat mah heula lempar. anu angkot sih sabarang kali numpak angkot urang teh euy. Thanks tapi kali itu urang teh mere hadiah teh barang kayak bunga bunga. Tapi entah mau kayak daun kayak itu. Sugan teh. Oh nggak istri itu teh kasih istri curang teh. Oh selamat ulang tahun gitu nya urang teh. Ada istri itu teh si istri narima we. Kemang teh urang teh. Nah, cerita mana teh kakaknya disakeun tadi aya si itu manting saha teh bejakeun. Ieu cenah anak motor ninja. Ieu we urang teh. Panas. Oh ieu mereka teh cenah mere naonnya kawas itu teh poho deui urang teh. Mere hadiah terus we ieu cenah bisaan cenah ngangge kata-katana. Kata-kata. Cenah kata-kata we urang teh kata-kata mah bisa menang opas. Kan batu. Dina uga loba urang mah ngarang kayak bunga coba. Jangan kemang lagi kemana ini? Tujuh rupanya. Beda usahana ge berat ieu. Coba kamu ieu kan angkot jauh ti dieu. Perjuangan urang. Kayak butuh kata-kata main ka uing bebeja atuh. Udah urang mah Ngan uing nanyakeun heula ka si Abah tuh. Gede. Ini balik tuhan ya. Sampai taruhin ayo. Nyanggeus balik kabeh hayu daripada kumaha hayu balik ah. Oh, tebugul dulu kabeh. Itu. Ah, sudah goan. Amin. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.